Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Sapada harita nu ngudag Aceng bengbeng kaditu kadiuk neangan Aceng susuganan Aceng can jauh inditna. Sedangkan harita teh Aceng mah keur ngalempereh bari nangkarak bengkang. Tekung silila Aceng cengkat tuluy diuk Aceng harita keneh terus wae ngaulang bari culang cileung garu-garu teh atuh. Astagfirullah, ari kuring aya di mana ieu teh? Pan sidik tadi penting teh kuring keur zikir sanggeus beres salat tahajud. Hanya kakara nginget aya nama. Penting tadi kuring teu puguh jol ngarasa lieur, awak ngagibring teu puguh rasa. Awak ngoplot pinuh ku kesan, antukna kuring ngedupuk ka piuhan. Duh, kumaha ieu teh? Cek Aceng ngomong sorangan. Barang jeung kitu sakurna warga nu tadi ngarudag ka Aceng geus narepi ka tempat Aceng nu keur diuk ringa ulang. Tuh geuning euy si kurang ajar teh aya keur diuk meringah ulang. Ayo urang siksa wae tuman jalma kitu mah. Cek Udin bari nunjuk ka lebah Aceng. Udin harita keneh tuluy jarenteng nyamperkeun ka Aceng. Habak suku katuhna najong awak Aceng. Koceak Aceng ngoceak. Sabar jeung Udin, sabar. Cek PRT nu harita geus aya tukangan Udin. PRT gancang kenyang baju Udin. Udin kapaksa nurut kana perintah PRT terus ngahanca deui awak Aceng. Nya bener kudu sabar cang Udin. Tong gegaras, tong gerages kedebu gitu. Hayo orang tanya heula. Hayo orang tanya we babarengan ayeuna mah yang Aceng teh. Hayangnya Aceng kumaha katakna. Gitu cek Pak Olot bari tuluy ngadegetan ka Aceng keur diuk bari ngusapan awak. Nah, nu tadi ditajung ku Udin. Jang Aceng, ieu teh. Nya bener jang Aceng. Tanya Pak Olot bari nyidik-nyidik beungeut Aceng. Jang Aceng ieu teh. Nya bener jang Aceng. Tanya Pak Olot bari nyidik-nyidik beungeut Aceng. Madenge pananya kitu ti Pak Olot. Jung wae Aceng nangtung, Aceng gancang unggeup pok nembalan. Sumuhun leres abdi Aceng Pak Olot. Timbalna pondok. Jang Aceng, ayana mah ujang teh kudu miluh heula ka imah bapa. Sabab jang Aceng kudu tanggung jawab kana naon rupa nu geus tumebak ka Angtanu jeung biki jang nyinana deui. Cek Pak RT kitu teh bari kituna teh bari tuluy wae nuntun Aceng. Aceng teh bisa kumaha bari jang ngarasa bingung oge. Tuyungna mah Aceng kepaksa we nuturkeun Pak RT sanajan hatena mah galecok can pati ngarti kana naon rupa omongan Pak RT harita. Gancangna carita harita teh Pak RT saparakanca geus nepi ka imahna. Aceng saterusna ditanya ku Pak Olot jeung Pak RT. Pilih ganti sanggeus Aceng diuk tumanina. Aceng ditanya ngeunaan naon rupa kajadian nu geus tumebak ka Mang Tanu sakeluarga. Jang Aceng wayahna jawab kalawan pinuku kejujuran. Nah enya ujang teh geus maksa mirusak ka nyinena.
Nah benar ujang geus kumawani nyabok ka Mang Tanu jeung bike sabab kitu cenah numutkeun keterangan tinggi nenah mah tanya Pak RT nu ditanyakan ku Pak Olot. Puguh we atuh harita teh aceng mani tuluy colok jeung bengong bangsa ngadenge pananya ti Pak RT nu model kitu teh pok we aceng nembalan. Duh teu pisan-pisan Pak RT abdi tos maksa mirusak ka nyeunana panani nyeunana teh banyak abdi kitu deui abdi teu rumaos tos nyabok Mang Tanu sareng biki piraku tuh abdi bade kumaha wantun kitu kamar tua sumpah demi Allah abdi teu rumaos teu ngalakukeun naon nu rupi nu parantos dituduhkeun ka abdi ku Pak RT. Tempel aceng dari ya Pak RT Pak Olot jeung sakuawarna nu aya di idainya puguh we mani ngahulang basa ngadenge jawaban aceng kitu teh. Alah jengkol aya usumna sia ngkol mah Allah dulu rumah satu harus sia teh heula geus mateni mandor tanya Udin dari gampang wae nampiling beungeut aceng. Aceng ngocak empat ku ruas yang nyari ditampilin ku Udin. Aceng mani molotot ka Udin pok nyarita. Kang Udin ari nyarios tetong kemana wae abdi mah teu rumaos geus pateni mandor fitnah eta mah nu puguh mah abdi teh sedih nataku kedah ngaringkuk di pangberokan alatan di fitnah geus ngalakukeun Rajapati. Tempel aceng bari tuluy istighfar terus tutupan bangetna ku dua tampaleunna. Ke lah sanan jang aceng dedengan teh tadi cenah yang aceng teh ditahan tapi nah ayeuna buat bisa aya di dieu nah kabur ti pangberokannya aceng teh atau ujang memang geus dibebaskeun gitu tanya Pak Olot tarita. Aceng ditanya gitu ku Pak Olot kalah tuluy ngahulang aceng terus wae nginget-nginget naon nu sabenerna geus karandapan ku manehna salila ieu. Lang pikiran aceng ngalayang bukaan lembaran nalakon ti mimiti manehna di bawah gawe borongan proyek bangunan ku Udin di komplek perumahan. Tub dapika manehna dituduh mateni mandor Barnas. Saingat aceng mah dina prak-prakanana digawe teh asa resep jang tumanina aceng jeung Udin sarua pada gertol di garawena teh tapi saprak salah seorang pagawe nu katelah si Goler sok mentaan rokok jeung sok malak duit kayaan di pagawean jadi mata teu kabetaheun. Dina hiji poe si Goler nu jalmana katelah sahau kadua gaplok. Sakumaha biasa kermentaan rokok jeung ngalak duit kepada pagawe kusabab ngerasa sieun ku si Goler. Atuh antukna mah kabeh pagawe oge kepaksa marere rokok jeung duit ke si Goler. Si Goler nu memang ngabogaan kabisa dina widang menpo dipikasieun pisan ku sakabeh pagawe. Para pagawe kabeh oge ngarasa sieun jeung gimir ku si Goler. Dina hiji waktu mah si Goler minta rokok jeung malak duit ke Aceng. Aceng nu harita memang teu boga duit atuh teu mere naon rupa nu dipenta ku si Goler. Puguh we atuh si Goler mani ngambek jebrot wae awak Aceng harita kene disasaak ku si Goler. Banget yang awak Aceng di cer napi ka ngagubrag tu wala kaya. Dina kaayaan kitu teu puguh awak Aceng ngadadak jadi robah tina wujud nu biasana. Awak Aceng ngadadak jadi sesek jeung kuat jeung Aceng nangtung dina awak Aceng nuruntul kesang nu bau hangruk.
dina kecepatan nu pohara si goler dengan sakilat dicahcar ku tenggelan jeung tajengan anu pohara kuatna kuak bro si goler rubuh disaprak harita si goler jadi tuan te kumawani deui ka Aceng tapi ari hate nama si goler teh hunek-hunek hayang malas ka nyari ka Aceng kusabab ngerasa dendam ka Aceng si goler dina menta rokok jeung malak duit ka papada pagawe teh sok ngomong di titahku Aceng mandor banas kacida ambakna paksa basa sababaraha urang pagawe bebeja ngeunaan kelakuan si goler nu cenah dititah ku Aceng mandor barnas tuluy bae harita keneh manggil Aceng jang Aceng hari ujang hafal tuh karena kelakuan si goler tanya mandor barnas kan tenan ya apal mah si goler teh sok reman mentaan rokok jeung malak duit ka papada padamel tembal Aceng bari tungkul hahaha benar pisan si goler memang gitu kalau kana tapi cek pengakuan si goler mah cenah kitu petana teh dititah ujang benar eta teh tanya mandor barnas bari belong ka Aceng duh tepisan-pisan pamandor ente abdi mah teu miwarang kitu ka si goler tembal Aceng wah mantong ngahalas jang Aceng wayana tinggi tipe ieu ujang dipecat gawe cung ayeuna mah geura balik ka lembur cek mandor barnas bari nyuntrukeun awak Aceng Aceng manit ditolonjong terus namru tarang Aceng buncunur ditoto kena dihangkai dang sira Aceng karasa lieur tapi manehna teh sanggeus kitu bangun aya kekuatan aneh mangkarok dina awak Aceng jung Aceng nangtung sepada harita bangetna mani urahay awakna ngadadak jadi jibrug ku kesang Aceng terus wae nyampurkeun ka mandor barnas aya ku aneh dina dampalengan katuhu Aceng jual nyampak peso balati terus beteng mandor barnas ditawak satakarna peso balati bro awak mandor barnas rubuh sanggeus kitu mah das wae peso balati teh ngeles dina dampalengan katuhu Aceng barang jeung kitu di kaanggangan katempo aya seorang jalma anu ningalikeun eta kejadian eta jalma teh taya lian ti Ojo sobatna Udin nempo mandor barnas rubuh Ojo teh terus wae lompat ka pos keamanan Ojo lapor yen mandor barnas dipateni ku Aceng sedang Aceng mah harita